Jari Sakti jeung si Banteng Bulung ningali pas dina lebah tepak padungdung. Harita aya jirim anu ngacorelat luncat kana luhur panggung. Anu ngajorelat luncat kana luhur panggung teh kawilang jagongora anu pangawakanana sasegkeker. Dina cangkeng belah kencana nyelap gading gajah. Kenang penca anu keur mirig ngadadak eureun. Ki Darmaja neuteub anteb ka jalma anyar pinanggih nu di luar dugaan sabab dina lebah tepak padungdung bet ngasupan luncat kana luhur panggung. Ki Darmaja harita langsung tumanya. Saha Andika? Terus terangkeun kula Andika kawilang anyar pinanggih. Lumangsungna ieu acara lain keur ngondang atawa nang tangsangkan aya nu ngasupan. Kuring memang ngahajak kana luhur panggung lantaran panata acara anu geus ngaco. Sakuluna Ki Darmaja salaku anu boga hadas dina ieu acara ulah rek nyampur adukeun jeung masalah kalengitan budak awewe anu diculik sagala rupa. Sabab kaya hubunganana jeung acara anu lumangsung dina waktu ayeuna. Ngarah henteu panasaran kuring anu katelah terus baya si Gading Sakti. Jadi naon kaberatanana Andika? Tumali jeung panata acara anu ngajelaskeun ngeunaan kalengitan budak awewe anu diculik. Mangrupa warga dusun Panembong. Naon ngarugikeunana keur diri Andika terus baya? Yah, keur kuring jelas ngarugikeun Ki Darmaja. Sabab ku cara panata acara anu ngaco seperti kitu. Jelas ngaganggu kana lumangsungna ieu acara. Sok sanajan kuring saukur penonton tapi ngabogaan hak mere pangwara. Ngacapluk ka manakara panata acara anu ngaco teh. Sedengkeun Ki Darmaja mah teu wani nyare kana panata acara lantaran sieun ku si Uding. Panata acara anu koplok jeung ngacapluk ta si kurang ajar teh. Sok padahal Ki Darmaja teh pupuh paguron macan keranggan. Tapi ku panata acara ge sieun geuningan anu mata kuring ayeuna anu bakal mere pangwarah ka panata acara anu ngaran si Suding. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan terus baya si Gading Sakti. Puguh we Ki Darmaja jadi kasinggung. Andika ulah nyarita ka mana karep terus baya. Teu kudu boga anggapan kula sieun ku panata acara. Tapi kula memang teu ngarasa ngaganggu ka atawa ngaganggu ku panata acara anu ngumumkeun ngeunaan kalengitan budak awewe nu ngaranna Santi. Saterusna naon hak Andika make jeung rek ngalakukeun tindakan ka panata acara sagala rupa. Naon hakna? Jelas kuring boga hak Ki Darmaja. Sabab kuring memang katarik hati ka pantang rasa ku Suwanti anak Andika. Wanoja geulis rupa anu teu beda ti kembang anu keur mangka kligar. Anu mata kuring datang ka luhur panggung pikeun mere katang tuan. Ku Andika anu boga hadas daya acara. Ki Darmaja kerung tacan ngarti kana maksud caritan terus baya si Gading Sakti siga nama. Mereka tang tuan kumaha maksud Andika teh terus baya. Coba jelaskeun ka kula. Katang tuanana kuring bakal ngabuktikeun kamampuan diri Ki Darmaja. Nyaeta ku cara ngacajal ajen pangarti Andika. Mun kuring mampu hukuman ajen pangarti Ki Darmaja, mangka Suwanti kudu ridho dijadikan pamajikan ku kuring. Saterusna si Uding panata acara anu ngaco jadi urusan kuring. Mun nepikeun ka henteu dibayarna oge. Mun Ki Darmaja satuju kana eta katang tuan, ngandung harti Andika jago kolot anu boga harga diri. Mun henteu satuju, ngandung harti Ki Darmaja teu boga kawani. Kumaha satuju? Sikap jeung caritaan terus baya si Gading Sakti beuki henteu ngacenan ka Ki Darmaja. Tapi Ki Darmaja jago kolot anu asak jejehan. Henteu gampang kapancing ku amarah.
Andika geus teu ngajainan ka diriku lamun kitu mah Tusbaya. Bener-bener lancang. Jalma anyar pinanggih bet kalakah neangan pucuk tigirang. Mun kitu mah Andika sarua jeung nangtang ijen jajaten ka diriku lah Tusbaya. Lain saukur nangtang ijen jajaten. Tapi mereka tangtuan anu daek teu daek kudu disatujuan ku Andika Ki Darmaja. Sababun teu satuju ngandung harti Ki Darmaja anu boga ilmu silat. Nyaeta anu boga jurus silat jurus pamacan teh ngaku kana kahebatan ilmu silat kuring. Tusbaya. Sikap jeung caritan Andika bener-bener lancang jeung kurang ajar Tusbaya. Andika ulah wakacu mago Tusbaya. Kula moal make kudu sentara anu hareupan ijen jajaten jeung deui Andika. Jadi mun kitu mah Ki Darmaja satuju kana katuan ti diri kuring tadinya. Mun kuring anu unggul mangka Suwanti anu geulis anak Andika kudu narima kana kanyataan Suwanti dijadikeun pamajikan ku kuring. Geus pasti satuju ieu teh nya. Ki Darmaja akhirna mah jadi kapancing oge amarahna. Harita langsung ngajawab, ulah satuju Tusbaya. Tapi Andika ulah kaduhung, mun bakal nyandangan bibirang akibat tina kalancangan dari Andika. Buktikeun kemampuan Andika Tusbaya. Jadi Ki Darmaja geus semua luncat mulangnya. Ieu kajadian teh dilajuanan ku jalma loba Ki Darmaja. Jadi mun nepikeun ka jare janji eta sarua ceunggeus henteu ngahargaan di sorangan. Bener, moal ingkar janji? Bener. Kaula moal ingkar janji. Mun kula rubuh eleh jajaten, anak kula Suwanti bakal rendengan jeung Andika Tusbaya. Tapi Andika ge kudu ngarti cantang tu kula bisa dirubuhkeun ku Andika Tusbaya. Jelas bakal mampu Ki Darmaja. Kuring moal wali datang kana luhur panggung mun can ngukur kana kamampuan ilmu silat Andika. Ayeuna ku si Tusbaya bakal dibuktikeun. Urang mimikian ya Ki Darmaja. Hiyak. Curelat. Culung. Tusbaya si Gading Sakti harita miheulaan majuna rajang. Kadatangan panarajang anu jadi lawan harita diimbangan ku Ki Darmaja ngagunakeun jurus macan lugai. Panarajang lawan dibendung ku sapasang leungeunna. Sawok hiuk hidup gas. Dina cakaran gerakan macan lapar. Harita leungeun katu Ki Darmaja rek nyakar dada anu jadi lawan. Tapi Tusbaya si Gading Sakti rika cingkrak kagigireun badan lawan. Suku katuhuna mata nacong kana lebah iga burung lawan. Tapi Ki Darmaja ge gancang ngabendung tajongan lawan ku suku anu beulah kenca. Dak das. Ki Darmaja ngalakukeun di gerakan macan garang. Panarajang leungeun katuhuna ngarah kana beheung lawan. Mangrupa cakaran jeung jamretan. Orokaya Tusbaya ge teu kapalingan gerak. Harita ngabendung panarajang lawan. Hiuk keduk das. Dalig deug. Ki Darmaja jeung Tusbaya pada tinggal deug malunur ka tukang. Meh bareng duanana pada macuhkeun deui tangtunganana. Ningali kaayaan dina luhur panggung kalakah jadi lumangsung tarung, harita si Banteng Wulung ngareret ka si Jari Sakti bari nyarita. Wah, ngenyaan jeung lembang anu henteu ngideng eta mah. Nganu ngajakan rimbutan ka Ki Darmaja teh Kang Jangri. Bener-bener jelema kelobog. Henteu muguh-muguh ngalakan lantangan narung. Lamunan ieu mah nganteng mudu ngabantu Kang Jangri. Kudu ngabantu Ki Darmajaan. Ngalubang ka jadi mingtu hak nganteng Kang Jangri. Ulah waka ngalakukeun tindakan anu sambarangan teh. Eta jalma anu ngakukeun Tusbaya si Gading Sakti teh lain jago samarangan teh. Kemampuan ilmu silat tacan tangtu bisa diungkulan ku Ki Darmaja. Tadi ante ngadenge henteu kumaha caitan Tusbaya ka Ki Darmaja.
anu mantra henteu pangtijenglas Kang Dengena Kang Jangri. Darada nganggang atuh jarakna ngoge Kang Jangri. Ngumaha kitu? Tangtu ngomonganana ngetang anu ngecek Kang Jangri arana si Tusbaya teh. Si Jari Sakti sanajan jarakna rada anggang. Anu ku si Banteng Wulung mah teu kadenget jelas anu keur anu carita antara Tusbaya jeung Ki Darmaja. Tapi ku kaseuketan pangdenge si Jari Sakti anu geus kalatih mah bisa kadenge kalawan jelas anu saterusna harita dicaritakeun ka si Banteng Wulung. Geus cukup majelaskeunana si Jari Sakti mungkas caritanana. Jadi kitu tah Teng. Anu matak ayeuna kajadianana jadi ijen jajaten teh. Sikap jeung caritan Tusbaya si Gading Sakti memang kawilang lancang tengah jinan kaki Darmaja teh. Wah, nyaan jeung lemak kenglok eta mah si Tusbaya teh Kang Jangri. Nganyar minangih ngalakang ngajakan ngejenjang janten ngalangu pasing urang ajar. Lulus ngeta si kolopok teh make ngejeng pikang ngajang suantian. Sarua ngejeng ngarebut naon teh jongdongan teh ngeta mah Kang Jangri. Ngeunah we. Asoy ge boy. Ujug-ujug hayang mikang ngajang kasuantian we. Teu bisa dingantep nya mah Kang Jangri. Teu bisa dingantep. Tenang, tenang heula cek Akang oge Teng. Urang saukur penonton Teng. Urang Bandungan heula we kajadian anu lumangsung. Anu jelas Ki Darmaja ge tangtu bakal upaya sakuat tenaga Teng. Ngetrukeun sakabeh kamampuan dirina. Nyaeta sangkan bisa ngungkulan lawan. Sabab mun dirina anu kasoran lain bae bakal wiwirang. Tapi kudu tigin kana jangjina. Mikeun Suwanti ka Tusbaya. Wah, henteu bingsa gitu Kang Jangri. Miraku Suwantian ngarek dikiwin ku si Tusbaya sing urang ajar. Ngeuweuh ngiwin-ngiwinan. Moduna ngoge ngejengan Teng Suwantinan mah jongdona. Genglo sing urang ajar teh tingali Kang Jangri si Tusbaya terus rangsekan ku manarajangna ka Ki Darmajaan. Tuh tingalikeun Kang Jangri, tingalikeun tuh si kurang ajar tuh. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung musirkeun di perhatianana kana luhur panggung. Terus baya si Gading Sakti harita memang arangsa ku panarajangna. Panasaran sigana mah sabab tarung geus lumangsung sababaraha jurus, manehna tacan bisa ngasupkeun panarajang kanu jadi lawan. Ki Darmaja ge sarua teu miharep mun dirina nepikeun ka kudu kasoran ereh jajaten ku anu jadi lawan. Sabab mun nepikeun ka ereh jajaten ku Tusbaya, mangka dirina kudu nyumponan jangjina masrahkeun Suwanti anu jadi anakna. Tata gerak ulin pamacan anu digunakeun ku Ki Darmaja. Mun segelain Tusbaya si Gading Sakti anu jadi lawana mah jelas bakal kawalahan. Tapi Tusbaya si Gading Sakti memang mibanda tata gerak anu leuwih rikat. Pon kitu deui dina waktuna ngabendung panarajang lawan. Bantro kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Ki Darmaja kitu di Tusbaya pada ting dalig malunur ka tukang. Sawuk hiuk. Beupehan, tonjokan jeung teungeulan kitu deui tacongan jeung jejekan mangrupa runtuyan panarajang Tusbaya anu silih susul bangun anu henteu mereka sempetan pikeun renghapan kalau jadi lawan. Tapi Ki Darmaja ge da puguh jago kolot anu geus asa ku pangalaman. Sasar pupuh pakuron macan keranggan. Mangsa ngabendung panarajang lawan harita Ki Darmaja aya kasempatan pikeun ngacemret ceri anu jadi lawan. Hiuk hileuk plos sawuk hiuk kejileng. Terus baya cingkrak kagigir bari ngasupkeun tajongan suku katuhuna keuna pisan kana iga bulungna Ki Darmaja. Hiuk cidak geus. Ki Darmaja ngageronahan ka nyeri bari ngadalig-dalig mancuhkeun tangtunganana. Terus baya si Gading Sakti merhatikeun anu jadi lawan bari nyarita di barung jeung seuri. Ulah kapalingan gerak ku anu jadi lawan atuh. Bisa jadi Andika memang pupuh paguron sarta jago kolot anu geus asa ku pangalaman. Tapi kangaranan ijen jajaten ngayunan si Tusbaya pangawasa teh Dewi Ranggini.
tahapan ajen pangarti Andika jelas moal cukup dipakai pikeun ngimbangan ajen pangarti kuring. Ki Darmaja anu geus mancuhkeun kuda-kudana neuteup antep ka anu jadi lawan bari nyarita. Andika ulah wakaboga anggapan diri kula moal mampu ngungkulan ajen pangarti Andika Tusbaya. Saha Dewi Ranggini anu disebutkeun ku Andika Tusbaya. Dunungan cungcunan kuring Ki Darmaja. Andika moal nyaho ka Dewi Ranggini sabab umurna bisa jadi 2 kalian Andika Ki Darmaja. Beunang disebutkeun geus leuwih ti 100 tahun, tapi ku kakuatan elmuna eta cungcungan. Cungcunan dunungan kuring teh masih keneh tetep geulis saperti wanoja anu masih keneh parawan. Ilmu silat tuluy digunakeun ku kuring eueuh nanaonna dibandingkeun jeung ajen pangartina Dewi Ranggini. Mata kaya ngawin Suwanti anak Andika ge. Sabab mun kuring teh boga anak awewe tangtu kudu dibikeun dipasrahkeun ka Dewi Ranggini. Tapi Andika henteu kudu nyaho. Teu kudu nyaho anu leuwih jero Ki Darmaja. Ngeunaan cungjunan Dewi Ranggini. Ayeuna urang teruskeun ijen jajaten Ki Darmaja. Ki Darmaja jadi beuki tambah ngarti saha Tusbaya si Gading Sakti. Nilai sikap jeung caritaan sarta jadi pangawasa tia Dewi Ranggini. Anu kaayanana teu lumrah jeung jalma biasa bisa dipastikeun Dewi Ranggini mangrupa ti golongan jalma jahat. Beuki tambah kuat tekad Ki Darmaja. Dirina kudu mampu ngungkulan ajen pangarti anu jadi lawan. Bari ngawangun pasangan Ki Darmaja neuteub seukeut ka anu jadi lawan. Kula memang kehayangnya hosaha Dewi Ranggini Tusbaya. Anu jelas Andika jago ngora anu lancang sarta teu ngacenan kasaluhureun. Wajar. Sarta dina tempatna mun dari kula mere pangwarah ka Andika Tusbaya. Mere pangwarah ka Tusbaya si Gading Sakti? Andika jelas moal mampu Ki Darmaja moal. Sagedeung deui bakal jadi kanyataan. Andika KDC sarta turun tina luhur panggung. Ngandung harti eleh jajaten anu saterusna masrakeun Suwanti anak Andika anu bakal jadikeun pamajikan ku kuring. Urang ajar. Urang teruskeun ijen jajatena. Tusbaya. Rasakeun ieu. Hiat. Curelat cilung. Ki Darmaja miheulaan majuna raja. Ngagunakeun jurus macan garang bayangan. Angin sameran tina sapasang leungeunna nebak kuat kana badan anu jadi lawan. Tapi Tusbaya memang geus sayaga diri ti anggalna di luar dugaan harita barnyingkahan panarajang lawan. Harita Tusbaya ngagunakeun senjata andalanana anu mangrupa Gading Gajah Tea. Dina ngagunakeun senjata andalanana tetela tata gerak ilmu silat Tusbaya ge jadi robah. Nu jadi ngaranjung kaget pikeun Ki Darmaja mah angin sameran senjata lawan nebarkeun bau hanyir jeung hangru. Pangaruhna mata klieur ka ambeuna. Sawuk hiuk hiuk kiluk plos. Hiuk hush. Senjata Gading dina cekelan leungeun ka Tusbaya si Gading Sakti. Ngarah kana dada anu jadi lawan. Ki Darmaja rikat ngakiwar ka gigir bae leungeun katuhuna ngalakukeun gerakan nyakar kana leungeun katuhuna lawan. Oro kaya Tusbaya ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan. Leungeun katuhu Tusbaya nguliwak anu saterusna senjata Gadingna ngahantem kana siku Ki Darmaja geus teu bisa disingkahan deui. Husdak geus. Ki Darmaja ngagerok deui nahan ka nyeri. Bari ngajarik jeug mundur ka tukang. Leungeun katuhuna lebah sikuna asa potong nyeri anu lain dikieuna. Leng Ki Darmaja jadi lungleng sirahna. Ngarasa lieur ngambu bau hanyir jeung hangru tina angin sameran senjata lawan. Tusbaya si Gading Sakti mancu dina tangtunganana bari nyekelan senjata Gadingna. Perhatikeun ku Andika Ki Darmaja. Di mana si Tusbaya geus ngagunakeun senjata istimewana. Mangrupa Gading, nyata Gading Gajah anu geus nahun.
saat geus dieusi ku kakuatan Dewi Ranggini. Nyatana jungjunan kuring. Mangka ieu senjata geus moal bisa aya nu mampu ngimbangan kana kampuanana. Andika ayeuna pasti geus ngarasa lungleng Ki Darmaja. Sabab gambu bau hanyir jeung hangru anu kaluar tina ieu senjata gading. Kajadian saterusna andika bakal kadese sarta turun tina luhur panggung Ki Darmaja. Ki Darmaja gigideg hayang micieun kalieur dina sirahna anu karasa lungleng. Pangna ngambe bau hanyir jeung hangru tina angin sameran senjata anu jadi lawan. Ningali kajadian anu mangsung dina luhur panggung, Ki Darmaja geus 2 kali kabeunangan ku panarajang lawan. Harita si Banteng Wulung jadi penasaran sigana mah terus nyarita kasih Jari Sakti. Wah, kitinggali nama Ki Darmaja singga nganu Kang Dengseh Kang Jangri. Sang jata nganu digunakan ku Situs Baya lainan sang jata sambarangan sigana mah Kang Jangri. Madahal ngan sangukur gading gajahan. Cobra ngumaha ceuk Kang Jangri bener teng. Eta senjata anu digunakan Kutus Baya si Gading Sakti teh jelas lain senjata samarangan teng. Malah keur akang mah anu jadi penasaran teh caritana Tus Baya anu ngakukeun pangawasan teh Dewi Ranggani teng. Nah sanga ngitung eta Dewi Ranggini teh Kang Jangri. Terus nerang anteng mah henteu Kang Denge jelas ngomongan si Tus Baya ngejeng Ki Darmajaan teh. Bener Kang Jangri? Si Jari Sakti anu kasegetan pangdengena bisa ngadenge kalawan jelas caritaan Tus Baya si Gading Sakti jeung Ki Darmaja sok sanajan jarakna rada anggang. Harita ku si Jari Sakti dicaritakeun ka si Banteng Wulung ngeunaan caritaan Tus Baya jeung Ki Darmaja. Tah jadi kitu teng. Aya anu narik perhatian akang. Caritaan Tus Baya pangna hayang ngawin Suwanti anak laki Darmaja teh. Sabab cenah manehna mun boga katurunan anak awewe bakal dipasrahkeun ka Dewi Ranggini. Anu disebut ku Tus Baya mah jungjunan manehna cenah teh. Malah umurna geus 100 tahun leuwih. Tapi kaayanana teu beda ti Wanoja anu masih keneh parawan cenah teh. Eta anu narik perhatian akang mah. Jang dimaksudan Kang Jangri mah Kang tarik ngate ngapentang rangsa ku nganu ngaran Dewi Rangginian gitu. Nah hanolis gitu ngeta ngambe wete Kang Jangri. Mira aku ngacan ge panggihan Kang Jangri teh langsung bonggohan. Akang lain bogoh ka Dewi Ranggini teng. Besok aya wae anteng mah. Pangega acan akang mah teng. Ngancek batin akang eta Dewi Ranggini teh siga anu aya hubunganna jeung Rasanti anu leungit diculik teng. Maksudan Kang Jangri nganu ngeungeusung lika Rasanti teh si Dewi Rangginian gitu. Gitu maksudan Kang Jangri teh Kang Jangri. Lebah dinya nama akang can bisa mastikeun teng. Anu matak akang jadi boga pikiran. Urang kudu bisa ngorek keterangan anu lebih jelas Tus Baya si Gading Sakti teng. Nyaeta ngeunaan Dewi Ranggini jungjunan manehna teng. Tuh perhatikeun teng. Ki Darmaja geus haga dipikeun neuskeun ijen jajatena teng. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung musirkeun perhatianana kana luhur panggung. Ki Darmaja geus kawangun pasangan pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna anu disebut jurus macan pungkasan. Sapasang leungeun Ki Darmaja semua anu ngagleter. Rak tak. Kadenge sorating tarak-tak urat-urat tina sapasang leungeun Ki Darmaja mangsa dina musirkeun kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna. Ki Darmaja memang geus aya di pilihan anu sejen. Pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan, kapaksa kudu ngagunakeun jurus pamungkasna. Sababun henteu buru-buru mungkas lumakuna tarung, pangaruh lungleng nasirah, ngambe bau hanyir jeung hangru tina senjata lawan. Lila mah bakal ngabalukarkeun deurina moal bisa ngagunakeun ilmu silat anu sakumaha mistina. Terus Baya si Gading Sakti bangun anu geus surti, anu jadi lawan bakal ngagunakeun jurus pamungkasna.
harita bari merhatikan anu jadi lawan terus nyarita. Alika hayang gerang anggeuskeun ieu izin jajaten sigana maki darmaja. Anu mata kaina sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkas. Kuring jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun nepikeun ka mana kahebatan jurus pamungkas Andika Ki Darmaja. Ulah sombong Andika Tusbaya. Diri kula memang hayang geura mungkas ieu izin jajaten. Pikeun mastikeun saha bakal kasoran eleh jajaten. Andika ulah kaduhung mun kapaksa kudu turun tina luhur panggung Tusbaya. Si Tusbaya anu turun tina luhur panggung moal bisa jadi kanyataan eta caritan Andika teh Ki Darmaja. Sabab sakumaha hebatna jurus pamungkas Andika moal mampu dipake ngarubuhkeun si Tusbaya pangawas satya Sang Dewi Langgini mah. Percaya? Teu percayanya? Solah gunakeun ku Andika ayeuna eta jurus pamungkas teh Ki Darmaja. Kurang ajar. Sombong Andika Tusbaya. Tanah sia. Hiat. Ki Darmaja bari jeung semu anu ngagerem. Ngagero handaruan miheulaan majuna rajang kalau jadi lawan. Angin sameran panarajangna nebak kuat kana badan lawan. Da puguh ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna. Sakaran ramo-ramo sapasang leungeun Ki Darmaja mangrupa ancaman panarajang anu ngabayakeun pikeun anu jadi lawan. Tapi Tusbaya si Gading Sakti memang geus bisa ngukur karena kemampuan anu jadi lawan. Kawan tu manehna geus kagunakeun senjata andalanana. Harita Tusbaya lain bae bisa nyingkahan jeung ngabenung panarajang anu jadi lawan. Tapi dina hiji kesempatan anu hade senjata ganding gajah dina ceklan leungeun ka Tusbaya, harita ngahantem ka lebah dadana Ki Darmaja, malah geus teu sempat bisa disingkahan di ku Ki Darmaja. Sauk hiuk hus dilok plos. Sauk hiuk hiuk jebrol. Ki Darmaja ngagerunahan ka nyeri bari terus kacengkang ka tukang. Mun teu gancang ngajaga kasaimbangan badana mah sigana Ki Darmaja bakal ngacengkang lagrag tina luhur panggung. Masih keneh untung Ki Darmaja bisa mancuhkeun di kuda-kudana. Terus baya si Gading Sakti seuri dina jero hatena. Sanajan bener Ki Darmaja masih keneh bisa mancuhkeun kuda-kudana, tapi bisa dipastikan oge bisa katinggali ku Tusbaya sapasang suku anu jadi lawan ngageter nandakeun kuda-kuda Ki Darmaja anu geus loncer. Ninggalikan eta kaayaan Tusbaya si Gading Sakti geus teu micen di waktu. Harita langsung arangsa ku panarajangna. Ku cara kitu sanajan Ki Darmaja bisa nyingkahan panarajang lawan, tapi tang tu bakal terus kadeseh anu akhirna bakal turun tina luhur panggung. Ngandung harti Ki Darmaja kasoran eleh jajaten. Sakedeung liane karubuh Ki Darmaja. Tanah yeuh hiat. Sorela celung sawuk hiuk hus. Kaambeul di be ku Ki Darmaja bau hanyir jeung hangru tina angin sameran senjata lawan. Malah leuwih-leuwih kuat di bau anu kaambeulna ku Ki Darmaja dina waktu harita. Terus baya si Gading Sakti geus boga kayakinan anu jadi lawan bakal kadeseh saterusna bakal turun tina luhur panggung. Tapi ijiran Tusbaya jadi nyalahan sabab harita kana luhur panggung aya cirim anu anyar datang. Langsung naki senjata ganding nu digunakeun ku Tusbaya. Curela sawuk hiuk tang daligdeug. Tusbaya ngadaligdeug ka tukang. Sedengkeun cirim anu anyar datang anu nakis panarajangna harita mancuh dina tangtunganana nu tayalian ti si Jari Sakti geuningan. Harita leungeun katuh si Jari Sakti nyeklan senjata khas Tarawa. Mangrupa senjata rampasan ti Gurnita si Balungwasi dina lalampahan waktu ka tukang. Terus baya kaget ningali kayan senjata khas Tarawa dina ceklan leungeun si Jari Sakti. Sabab mangrupa senjata anu aneh, bet asa kakarek harita ningali kayaan senjata anu seperti kitu. Neuteup seukeut ka si Jari Sakti, harita Tusbaya si Gading Sakti nyarita. Kurang ajar. Lancang Andika datang lagi panarajang kuring. Saha Andika? Saha Andika, ha? Kuring?
kuring si Jari Sakti anu katelah matus baya. Kuring lain lancang atawa kurang ajar. Tapi karena pamaksudan anjeun anu rek kawibirang Ki Darmaja. Jelas kudu digagalkeun lur. Terus baya kerung rada robah pasamona. Kitu nate sabab maena memang geus kungsi ngadenge ngeunaan ngaran si Jari Sakti. Jadi Andika anu disebut si Jari Sakti teh kuring kungsi ngadenge ngeunaan ngaran Andika. Anu makalangan di dunia kajawaraan. Aya hubungan naon Andika jeung Ki Darmaja pangna datang ngabantu sarta pipiluan kana ieu urusan Jari Sakti. Hubungan kuring jeung Ki Darmaja sarua pada dina kujur tangtung jalma lur. Anu pada sarua boga indung jeung bapa. Anu jadi marga lantaran kuring pon kitu deui Ki Darmaja gumelar kapawenangan. Eta anu jadi tatali asih di antara kuring jeung Ki Darmaja malur. Teu kudu loba ngarena carita Jari Sakti. Anu jelas tindakan anu dilakukeun ku Andika dina waktu ayeuna bisa ka hati ku kuring. Nyata hayang nyalametkeun kahormatan dina Ki Darmaja. Anu tangtu we Andika geus siap pikeun narima kana akibatna Jari Sakti. Si Jari Sakti harita nyelang ngarereta Ki Darmaja baitus nyarita. Hapunten Ki Darmaja. Sim kuring kapaksa kedah pipiluan kana ieu masalah. Mugi salira ulah ngaros kasinggung ku ayeuna tindakan anu dilakukan ku sim kuring dina waktu sayeuna. Lakung salira istirahat wae Ki Darmaja. Sim kuring sanes teu percantan kana kamampuan salira. Namun mugi kawidian sim kuring bade ngawakilan salira wae Ki Darmaja. Ki Darmaja ungeuk bari ngajawab. Tina naon kula teu kabeuratan Jari Sakti. Cileng. Ki Darmaja ngagajeng luncat turun ti luhur panggung sabab waktosna seep. Hanya kapisan berat sakra. Sagala pidangan dongeng sudah dora-dori kanggo dinten